Assalamualaikum lur. Kumaha daramang? Ayeuna abdi mereka salah sahiji tempat ya, tempat wisata anu nuju viral di Kabupaten Majalengka. Nyaeta tepatna trasering Panyaweyan. Ayana di daerah pegunungan ya, masih di kawasan kaki Gunung Ciremai. Wah, seorang nuka karbon di dia malur, dah masih kena perkampungan asri, tempat perkebunan. Kawasan sayuran Bawang Polong. Jalanna nanjak lur, sabari ngetes si jago ya dicanak nanjak ka gunung. Belokan tajam, mana nanjak, perjuangan lur. Hawana tiris pisan. Katinggal pengintan kabutna menit tebal. Mangga kanu harobi wisata, anu hobi nanjak ka gunung diantos. Dijamin tempat mah mau ngecewakeun. Raosna ameng ka tempat nu kieu teh lur. Aduh, komo anu masih berpasang-pasangan mah indah lah pokoknya mah, dijamin. Aramangan ka dieu nya. Tuh lur, tempatna madep euy.
lur mangga anu tacan subscribe heula tong hilap di like di komen di share ya supados channel ieu makin berkembang lah. Abdi panginten makin semangat ngadamel konten-konten anu langkung menarik, mudah-mudahan langkung ngahibur kasadayana. Lur tos dugi ya pan batur oke bisa gitu. Hah? Oke. Tutup, Pak. Tutup. Ya kumaha. Jeung 5 katempo da kabut. Ya kumaha. Ngabodor ieu teh. Luhur mana? Teh, ayo tadi bukan tuh tutupnya, itu biasanya. Ohon ya, ohon.